Dah kebenaran si Iwong Alhamdulillah. Sok atuh. Dia Mang. Jelas kedeng. Karena kalau ulang-ulang di kebun bari sorangan. Nah itu kena hajatan. Ah henteu Mang, keur lieur tekan hajatan teh. Mata cicing we di kebun Mang kieu ngobrol jeung pacul. Rek jeung saha? Da ka lemur mah eus maturan di lemur mah geuning. Kieu we di kebun Mang. Nah mikiran naon atuh ulang-ulang di kebun sorangan. Nah teu hayang panggil jeung jelema. Ulang-ulang wae bari sorangan di kebun. Mang. Pusing aya di lemur oge. Batur teh nunanya jelema teh unggal jelema teh. Iraha kawin. Kawin jeung kawin ditanyakeun teh Mang. Rek teh pusing kumaha? Nah make dipake pusing atuh nanya kitu mah. Neangan awewe loba garulis. Kalah dipake pusing. Nyeta Mang. Atuh da kumaha geuning atuh. Awewenan can aya nu daekeun kawing teh. Matak sok baringung Mang balik ka ieu mah. Ayana cicing di lemur. Ditanyakeun teh. Eta deui jawabanna teh Mang. Aduh, mata ke di kebun ngobrol jeung pacul we. Urang mah can aya jalan keluarna Mang. Aslina ari Mang bieu geus di mana, ari ka dieu teh rek naon ka dieu tujuanana? Ka saung. Jang. Kebenaran urang ayeuna panggih. Mang rek nanya aya sekalian. Nanya naon? Ari Ujang iraha kawin. Si goblok sugan teh nanek ngaledek datang ka dieu teh ka aing dipacul.